sadayana anu aya hadir di dieu ya arhamar rahimin. Allah Muhammad ya Allah ya Muhammad nur khadimul Muhammad wa nulu supala wajib qur'ani habani wajil akar sirul jannah tidak pada hajatun nafsi bijabila wallahu bidubi la haula wala quwata illa billah ya aliyul azim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abdi tepang deui sareng Andri ADJ. Kalaresan di dieu nyondong kasepuhan Abah Mardi, Balit. sareng Balit, sareng Wajib. Wajab. Wah, iya nu kenal populer dina TikToknya Abahnya. Nah, itu. Tah Abah ieu mah sejak ka dieu teh ya ada kumaha nya ari meureun ari urang ngadongeng teh kudu aya cucukanana, kaduana kudu wawuh heula meureunnya. Duluna meureun apal narasumberna teh meureun kana sejarah pan kitu bahnya ieu mah keun beda. Ari sejarah mah ngaranna sejarah mah meureun aya anu nyata, aya anu mitos, kudu ditambahan. Urang mah sagembleng we ngobrol we ieu mah bahnya. Tah kitu. Teh urang ngobrol pemirsa ieu teh nya. Urang ngobrol sareng abah-abah ieu kasepuhan, mudah-mudahan janten manfaat gitu. Kanggo sadayana. Bah, urang lajengkeun bah ieu nya. Takan ari geuning ayeuna mah rame lah di urang mah meureunnya aya Nyi Roro Kidul di Pelabuhan Ratu mah bahnya. Eta fenomenal eta teh. Nya sampai ka istilahnya terkenal lah Nyi Roro Kidul teh. Nah dina Nyi Roro Kidul eta pendapat Abah. Seperti kumaha eta teh? Bener bentuk apa kumaha gitu maksudnya. Ya meureun kan mitos atau fakta eta teh anu ayana. Mungkin bisa mitos, bisa nyata gitu ya. Masalahnya kedua mah lain di Pelabuhan Ratu, ayeuna masalah di daerah kan panak itu na. Oh, Cianjur Selatan, Jayanti. Cidaun. Ya, Jayanti. Daerah Cidaun. Jayanti lah. Gitu. Anu ujung-ujungna kurantan wisata na baheula mah. Seueur di Sabin Pelabuhan Ratu, ini Pelabuhan Ratu masalah itu katanya tah kadinya. Roro Kidul, Jayanti. Padahal ini Nyai Roro Kidul mah sebenarnya mah orang baik lah, bager lah gitu cerita sana mah. Jadi ibaratnya sopan itu ieu mah kan kurantan barudak mah cerita ayeuna kopla busa leutik wanu busa iki anu karantan sama masyarakat balang urangna gitu nya. Sambung-sambungnya. Sambung-sambung. Jadi kan dikejebur. Pan ayeuna Nyalahkeun. Kadang-kadang Pak dikejebur teh kureuwas mah walaupun dia kan osak kumaha lah kan gitu nya. Jadi sok nyalahkeun kali itu mah teuing gitu nya sebutkan bisa kadinya bisa patokan kan. Nah, ulah tapi ka masalah kudu kadinya pan itu. Ngomong carana lamun teu mun bukti jeung kita kan nya pandinya. Nah, itu mah kan di Pelabuhan Ratu nya atau di kita di mana lah di
udah selat Sunda cenah meureun menguasai selat Sunda. Tai di urang mah kan aya hiji nyabahnya. Ya. Di urang mah ya khususnya di Pasir Ipis ya, Sukabumi Sukabumi. di dieu. Eta nu terkenal teh ini sok ngalima betok tah, betok teh kumaha teh bah eta? Pusaka. Betok pusakanya. Aya betok teh cerita lebe. Aya lebe teh nyata amil zaman ayeuna mah berarti mah Lebe. lebe ayeuna mah amil. Nah, dayakeun saemara. Saemara teh di mana aya naga di mana jelema bisa naga kena Mana mana naga? kena naga kena sirahna. Da eta Tapi bisa. aya hubunganna jeung Nyi Roro Kidul teh Tuh bah. aya eta mah Aya eta masalah mah. eta mah da kurantan tetepi wae teu kena wae kena sirah, kena dada. Nancemna teh kena dada nya teh Arek disebutkeun mana tadi sirahna? teh Sirah da. naga meureun. Aya disebutkeun aya non Mutiara. pusaka teh anu beureum teh na ibarat Mutiara. gitu Ya, dah. mahkotana meureun. Kota gitu. Kena dada. Kurang geus kena dada lah kurang taran ka ditu salah ka dieu salah capek benernya. Ah urang ngayakeun senian we disebutkeun ayeuna seni kuda lumping sebutkeun betok pusaka nya dadar we urang kuda lumping cerita main rasa main kaca anu aya raga manusia lain eunteng nu dijeueung tapi eunteng kan di jero Nah jero beuteung manusia. manusia gitu jadi main rasa Beuteung manusia gitu pan ari Nginjem rasa. rasa aya rasa pan rasa gula amis rasa uyah asin data orang main rasa main kaca main rasa nu raga manusia lain eunteng nu dijeueung tapi ngentengan di jero beuteung manusia gitu urang nginjem rasa kuda pinah ka jalma rasa jalma pinah ka kuda lamun Allah ka rasa terus sampai ka aya bisa karasukan gitu bah kumaha teh bah? apaan eta mah sebutkan abdi abah mah maksudna nginjem rasa Nginjem rasa iya. rasa kuda pinah ka jalma rasa jalma pinah ka kuda lamun Allah ka rasa nah ayeuna rasa ngadahar pare biasanya na pan dirasakeun ya atuh ngadahar anggur Lamun ngajian teh mah bahaya mun ngajian teh bahnya. Eta yakin tuh bakal kasurupan bah gitu. ai masalah eta mah yang penting untuk di masalah nadi mun di ibaratan di amat Ya. kurantan ayeuna urang masalah keur mantra kurantan jalmina sok lobana lomah hulang Lamun jadi ya. kesadar gitu nya Di luar kesadaran. nah gitu. otomatis Kosong lah, kosong. pasti ente padinya gitu jadi dia tujukan ka ditu ka dieu yang Tapi penting teu setiap jalmi henteu. ente yang penting bila mana iman anu kosong pasti kena aya teu kosong mah urang disebutkeun tadinya dikirullah teh ya kan kena ieu memeh kuda lumping teh Kenapa? kuda Kan, eling kan aya hiji sok biasanya kan aya pemainan nu sok tetep ning bah. ya tetap Pemain tetep, tapi eta kan eta we meureunnya nu dipake nya. eta wae nu dipake da masing-masing anu pemain eta teh masing-masing boga kunci. Lamun we kasana kuncina dibuka meureun jadi kuda lumping teh dibuka teh jadi kuda lumping da main eling. Nah, jadi di nolkeun, nolkeun pasti masuk gitu. Sabab ku kaca teh Pak, ku kaca. Anu kakak anu keur kosong ieu nana emutanana Pasti asup. kakacaan pasti kena. Kena gitu. Seperti debus ning bahnya kadang debus ge sok anu gagal ning bah. Ya, nu gagal. Eta nu gagal teh kadang-kadang sebutkeun tadi asa guru saya ulang ngaganggu gitu. Tapi kurang tanda urang mah niatan gerak hiburan mun aku ngaganggu batur. Nama mungkin urang dicibit sama urang teh nyiut batur. Nah, Mata alhamdulillah ya abah mah kali itu kadige teh aya masalah musuh itu ya hiburan dari betok pusaka mah. Da cerita betok eta mah gitu. Da mah betok mah mah cukup usaha malam lah gitu. tapi masih sampai ayeuna masih aya ya. Masih Bah, nya? alhamdulillah Masih abdi aktif, daerah pasawahan aku ya tanu beureum pangaduan Pasir Awi, Panyayiran. Ke Banten. Jayanti, Puncak Manis alhamdulillah gitu dengan anu ditikakeun ku abah meureun ayeuna teh ka baroga incu segala. Emang pesen teh tiasa wae nya, pesen-pesen misalnya hayang tampil gitu tah. Insyaallah Pernikahan. ya pernikahan gitu. Ya acarana mah naon wae nya, Bah? Acarana mah jadi pami anjing we Ipong. tadi ku Ipong arek ku non Reog. cador ku reog ku calung teu masalah eta mah kan pentingna sebutkeun aya cador hiburanana heula samanya kuda lumping gitu. Jadi kuda lumping ini sebutkan bisa terakhir tapi pan kadang-kadang tina kuda lumping daya deui tina bangsa hewan bangsa naon sampai tina gondang sampai ujung-ujungna tapi kabare basa Sora kodok ujungna hayang Prabu Sliwangi nya eta
macan teh ya. Iya bah ieu menarik ya. Akhirnya kan rame oge ya dina Prabu Siliwangi pemirsa ya. Ya, Nah Prabu Siliwangi teh kan enak fenomena oge bahnya. ya, gitu. Nah ayan teh sangkutana jeung Prabu Siliwangi ieu betok ieu. Aya, Aya, mana iya mah. mungkin ujungna teh ya nya mau ti kalana ti piluna ti kulona ti wetana sebutkeun dulu 45 pancer ta eta langsung dongkap gitu nyata langsungnya sama menca atau sebutkeun masuklah gitu sampai tinggal ngagondangna alhamdulillah lah gitu Pak Ibu Dewi sih eta mah diambil etana lah ujung-ujungna lah gitu dari abdi ka masa ka Eyang Prabu mah ka Eyang Prabu Eyang Haji Ya, yang Haji Surya Kencana. ya sok ya langsung dia eta diulam gitu ai dongkapna masalah eta Ya. gitu kan Pas tadinya ayeuna nya. ya. Alhamdulillah lah gitu kamar-kamar lagi ngaran seni betok pusaka mah sampai TV ka Jampang daerah mana ge tersarangan Cianjur Selatan. Cianjur Selatan jadi masalahnya mah untuk disebutkan Bogor. sebutkan desa Subang Jaya gitu Santiala mah Harbes Harbes teh nama kurantan da laku aya cicingna di Harbes mah da urang cicing di Pasir Ipis aya nu di Subang aya sa desa Subang Jaya gitu alhamdulillah Ieuna lah ciri khasna ciri ya. khasna ciri khas kota Sukabumi mah tradisional kuda lumping anu Ayeuna harapan Abah nya harapan Abah ketika tradisi urang ieu teh nya misalnya kan gitu nya nya keur dimulai ku urang tapi tah ayeuna ku pihak pemerintah kumaha Abah ayeuna ayeuna jadi sebut harapan Abah ieu mah ka pihak pemerintah hayangna ieu teh ai kahoyong mah nya Rojong. bantuan rojong kumaha acarana da urang teh aya masuk Abah langsung ka ditu da ka mana jelema teh nya mah culang cileung we nya Teu apa teh nya apa teh mana aya mas Anu ngajejeran lah gitu. insyaallah aya jangka luhur mah aya jang masalah urang nabuh ka tukang ka daerah mah teh masalah kan gitu nya nya Bahnya gitu nya hanya gitu Mun tadi memulai kurang usaha tuh. kudu dilestarikeun pan ieu teh lantaran masalah kieu kuda lumping mah kan tika pungkur di zaman ieu lah Pak Lurah Asep arek 17 Agustus arek jadi Kota Madia arek naon pasti aya wae karnaval populer ku Pak Haji Tatang teh Bah ku Pak Tatang Pak Manur Tatang Almarhum ya. pun lanceuk gitu Lanceuk, kan umur, Pak eta. lanceukna keur mah posisina aya di desa deui Iya. jadi enak enak pan bawa desa teu pada kenal jadi bingungnya ya ke adidin jeung Pak Kenar ya masalah nanti bisa ngobrol kan ayeuna abah mah kumaha ka ditu teu kenal ka ditu teu kenal jadi culang cileung nah, gitu. Jadi teh nu ngajejeran ayeuna mah jadi lepas Tapi kendali. ayo mah ayeuna Pak Andri ngajajaran ngada ka abah mah alhamdulillah dari masalahna ya mah kumaha abah cek abah siap cek abah mundur da ayeuna lamun ku abah dipanggil ayeuna 17 kali dina masalahna keuangan ini bingung pan ku abah kudu ngagalang ya abah sih masalah ngan ieu anak buah pan pira ku ayeuna urang dahar itu ieu aya waktuna ayeuna ka rumah teu mah bias pan kena piomongan pan kampung piomongan teh gitu dan urang mah sejaki Mbahnya ayeuna seni Sunda kana menagenya ya seni Sunda orang-orang Sunda meureun kena urang ngomongna oge urang nya Ya. orang-orang Sunda Bahnya nah lantaran amun kaemutan ku abah mah sa Jawa Barat tradisional umur 48 Di antarana di antarana model Banten Debus terbang ayeuna model Depok terbang ku Singaan Jawa nah jadi kuda lumping kepang itu mah Jawanya kuda lumping asli gitu jadi nyinya merasa jeung pangawasa dia mah terang amen mereka itu aya we nu beranda teh ya mah teu masalah kan anu kieu mah jadi sangkutanana pan palawur memang terus diakui ke pemerintah waktu ibu kota wali kotana Ibu Moli mah setiap ulang tahun wali kota selalu tampil selalu karnaval Pak Agustus wali kota jadi Kota Madia gitu ngayakeun sa Jawa Barat anak abah gitu mantap kemudian ka Pangandaran ka Bandung ka mana ge alhamdulillah abdi bersang abdi mah kawanna ku Jawa Cirebon mah pan aya ieu teh aya kereta kencana gitu mata karena sadayana gitu alhamdulillah lah Pak man mudah tika ayeuna kapayuna asal aya nu ngadukung mudah ya abah mah amanah kemudian katitipan dipun raka
Nah gitu penten bahnya. Alhamdulillah bah. Jadi anu neruskeun sagala rupi meureun tatanan Sunda teh teu mulai kuda lumping jeung tepikeun ka mitos-mitosna naonnana tetep nya tina lepas dina karuhun-karuhun urang ya bahnya. Nah, leluhur urang. Nah kitu teman-teman. Jadi mudah-mudahan ieu Abah tiasa panjang umur, sehat kan gitunya. Amin. Terus manfaat tina sagala rupi pangalamanana kanggo urang sadayana. Nah kitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.